Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana, atuh mugi aya dina ginanjara kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring si jamidangkeun hiji jejer carita anu judulna Gumilar karya Bapak S. Sukandar. Hapunten nya lami liburna mugi dimaklumnya karena kondisi anu nuju dipayunan ku simkuring ayeuna. Sakali dihapunten. Ieu karya teh kenging Bapak S. Sukandar medal tahun 1860-an mangrupikeun karya lawasnya roman persilatan nulatarna di daerah Garut palawargi sadayana. Kumaha salajengna ieu carita Gumilar ulah ka mana-mana tetep manco di channel Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna oge nu sanesna oge anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mugi asing tiasa ngahibur janten rencang aktivitas palawargi sadayananya di mana wae ayana di bumina bari santaina bari masakna nya. Oke di padamelan, di konveksi, bari ngajait, di perjalanan, ya, bari nyupiran. Pokoknya makum, kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota, mugi asing janten hiburan klasiknya di zaman kiwari. Malikeun katineng mangsa kabaheulaan, ya, mangsa katukang palawargi. Oke ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana mugi atuh ieu channel tising janten wasilah panyambung tali silaturahmi khususna nya kanggo urang Sunda nu aya di wilayah Jawa Barat Banten kumnya se-Indonesia da urang Sunda teh nu ngumara ka ditu ka dieu geuningan balawarginya malihan nu ka luar negeri sagala. Oge ulah hilap di share nya dibagikeun atuh mugia wasilah palawargi nu kersa nge-share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin ya Allah ya robbal alamin. Kade ulah hilapnya palawargi sadayana channel resmi simkuring boh dina YouTube dina halaman Facebook oge dina TikTok namina sadayana sami nyaeta Kisah Tanah Sunda. Mangga tiasa diikuti anu gaduh TikTok, ikuti Kisah Tanah Sunda oge anu gaduh Facebook nanya aya halaman fanspage Kisah Tanah Sunda. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Gumilar. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung ah. Arman mah nya arum ngadelek deui ka Arman kawas nu neuteuli. Naon ari ece Arman malik bari nyerenge. Nabet ninggalkeun atuh nyana-nyana geus apal mah moal dijajabkeun meureunhan ke Yuyum teh. Nya arum baeud pikadeudeun bari ret ka Gumilar. Pan pugu dihaja ece mah betawon sangka. Nah teh ngadarongeng kitu bieu di jalan. Arman nyerengeh deui bari ngabalieur. Heh, ieu mah. Nyi arum ngojengkang rek ngajembel, tapi Arman rikat asup ka jero imah bari ngancunan kanu keur baeud. Mangga urang kalebet Arman mah tukang heureuy. Gumilar ngahayukeun ka Nyi Arum nu diajak laine malan kalah kahrei beungeutna bareureum kawas jamu asak. Sareret ngarindat ka Gumilar tapi teu buru ngagoloyoh asup ngadeukeutan Arman.
dituturkeun ku teuteup deudeuh Gumilar bari ngagelinyu pinuh ku mamanis birahi. Di jero ngobrolna teh teu lila, Arman ngajakan ka tukang basana mah hareudang cenah ongko hayang nempo pamandangan anu plung-plong ka jauhna. Malah lengkobna basisir sancang tidinya teh atrana keur ngalewung bodas, kikisikna ting borela katembragan ku cai laut. Gumilar mani anteng nyeeng pamandangan alam nu ngampar hareupeunana, tanah nu mang hektar-hektar teh katutup ku ngagedodna daun karet. Ret kabelah katuhu ngadingding leuweung anu bangun geledegan kene. Pangparatan kasancang nu kasohor loba dedewana. Nyi Arum nya kitu kene anteng nyawang kanu jauhna, sigana kitu sote. Tapi ari hate katut lelemutan mah es tuning nyolok kanu aya di gigireunana nu keur diu. Pamandangan alam anu sakitu pikawaaseunana teh pikeun manehna mah geus teu aneh da puguh biasa katempo sapopoe. Ku anteng-antengna ieu dua manusa teu kanyahoan Arman geus ngeureles deui bae teu puguh ka mana leosna. Hantem digero-gero kuduaan teh teu nembalan da puguh jelemana mah ti tadi oge geus ngabengbeos teu permios mulang ka bedengna Kiraksa. Atuh kapaksa dina balikna deui teh Nyi Arum dianteurkeun ku Gumilar teu pairing cara tadi pahare-hare, ayeuna mah rajeun daek ngobrol oge. Malah dina nyukang awi nu nepungkeun jajalaneun lantaran taneuna rempag, Nyi Arum teu asa-asa deui muntang ka Gumilar dumeh sieunneun labu. Anu keur waktu tadi mah leumpang di dinya teh teu sirikna ngarayap paur ti kosewa dragrag. Paingan cenah ceuk sakaol aya 3 perkara anu matak mika teh anu kurang-kurang namah matak nyangsarakeun ka hiji manusa. Nyaeta kirincingna duit, kocopokna bogo jeung kolebatna bitis anu geulis. Kaharti kitu nama saha jelemana anu teu kagendam ku duit, urang usaha tisuk-suruk tidungdung teh neangan naon atuh. Jelema anu goreng kokodna piraku teu ringeus ningali duit teh, ceulina piraku teu rancung upama ngadenge kirincingna duit, paribasa ceuli lentaheun. Atuh tukang nguseup, tah kupingkeun ieu tukang nguseup. Sanajan sakuma perluna leumpang ngagidig bangun rusuh, lamun seug ngadenge kocopokna bogo atawa lauk mas disusukan mah cadu mungkuk haram dempak tah mun teu ngaraneg heula teh. Ulah-ulah mah terus tuturubun ngadon kokodok heula. Poho we kana maksud jeung tujuanna mah. Hebatnya kabengbat. Ayeuna ku bitis, bitis awewe geulis tangtuna oge anu biasa kokolebatan kahalangan ku samping kebat. Moal hanteu aya nu ngareret upama seueur leumpang hareupeunana, kabeneran bitisna anu ngajaksi sajantung sarta ngagelempong teh kokole nyayan nyingkap. Ya bodas ya mulus, lalaki atunya. Seperti Gumilar ayeuna, nu maksudna tadi namah diganda betahna oge palingan ukur samet saminggu nganjangna ka Miramare teh. Tapi buktina bet kamalinaan teu inget kabalik. Malah waktu akina nyilang heula ka Cigodeg basatas bayaran, apanan manehna mah teu milu. Dadaku namah cenah deuk bareng jeung Arman sobat medokna. Padahal mah tayalian ayeuna manehna teh geus kagendam ku bitis, nyaeta bitis bogana Nyi Arum. Pepeteanana Kiraksa, najan tacan pok oge dikedalkeun ngebrehkeun kaayaan hatena ka Nyi Arum, tapi kumanehanana geus kajudi, Nyi Arum oge moal bina ti manehna. Beda teuteupna, beda rindatna, beda polahna. Katineung hatena henteu no gencang, geus pasti batu turun keusik naik, kacang panjang rarambatan. Hiji mangsa di pabrik teh aya raramean, biasa sabulan sakali mah sok didatangkeun tongtonan, boh ogel doger, kendang penca atawa doger monyet minangka hiburanana supaya kuli-kuli teh baretaheun ari dipikat kula lajoanan mah.
Maklum atuh dipakontrakan sapopoe teh anu didelekeunna teh iwal kebon we jeung leuweung atuh nu di pabrik ngan ngakuruhna mesin anu matak ngabosenkeun kana dedengea. Harita mah nu rek dilalajuan teh bioskop bogana kontrak sorangan dipasangna di buruan pabrik disorotkeun kana layar dadakan. Layar tancep atawa misbar mun ayeuna mah teu wudu mata kresep oge lantaran anu dimaenkeunana teh film anu loba gelutna, koboi-koboi parbut sapi jeung tanah pangangonan atawa parbut tambang emas, pakarangna bedil jeung pestol. Sanajan teu kadenge sorana kawan tu pan film pego zaman harita mah nya palawargi. Di teu aya sora. Tapi sanajan kitu teu wudu we matak paur nu ningali lantaran tina solobong-solobong bedil teh sok katembong ngaburi nyai ngaluarkeun seuneu. Gumilar anu geus saged dangdan iteu keruyung pamahanan mangsal hapi geus disarandekeun di juru, ari ulin peuting mah sok dibawa tara tinggalin bisi aya perluna, siku-sikuna diselapkeun nya kitu deui peso balatina. Oh kade ulah peuting teuing nya jana. Kolot masuk melang itu. Oh geus bubaran mah langsung balik ka imahnya ulah kateterusan ulin. Pak Uhi mamatahan. Moal aki paling oge teras kaki raksa. Dupi aki moal angkat gitu. Oh moal aki mah bosan dak kitu kene atuh. Oh lalakona kitu kene gelut marbutkeun sapi. Gumilar seuri sanggeus ngarawel ruyungna kojengkang manehna kaluar curut turun gidig bae ka imah Ki Raksa rek nyampeur Arman oge susuganan Nyi Arum milu. Deuh tada teuing resepna lalajo babarengan jeung nu salilana dipika kangen oge dipika sono nya beurang peuting kebayang ya keur mangsa beger. Arijo nu didatangan teh geus siap ngadago di buruan. Arman jeung Nyi Arum keur dariuk dina bangku panjang gigireun imah. Sugan teh moal nyamper cek Arman kanu anyar datang. Ah piraku deui atuh man pan geus janji. Hayu atuh geuningan batur mah geus rabul tuh. Gumilar bari panonna mah meletet ka Nyi Arum. Heunam atuh nam. Arman cengkat terus ngabelenyeng miheulaan teu nolih kanu keur diuk mah anger we petalakuna teh siga nu ngahajakeun. Atuh Gumilar ukur ngajanteng bari nyang hareup ka Nyi Parawan. Dagoan atuh Arman. Cek Nyi Arum bari ngareret ka Gumilar belenyeh imut lelebna keur. Naon koeung kitu ceuk. Kapan eta anu ngabaturan. Heuy Arman seuri bangun ngagonya. Ditenggor gerak ngadon lulucon bae. Cek Nyi Arum bari kokodomangan neangan batu heujang maledog ti ditu nama. Tapi lapur nudek ditenggor mah geus ngejat manten ngajauhan ukur kadenge seurina we. Beuki pisan heureuy Arman mah nya. Cek Gumilar. Muhun sieun ari dibentur mah. Nyi Arum bangun keheul kene. Ngaja panginten yum. Meh urang paduduaan sigana teh. Muhun panginten. Walon Nyi Arum bari ngabalieur nyumputkeun imut, tapi beungeutna mah ngadadak nyiak panas. Mun beurang mah piraku teu tembong bareubeuh. Mangga tuh urang sareng Kang Jana we lah ayeuna mah. Da bager Kang Jana mah tara heureuy. Gumilar ngajakan indit. Biasa pameget masuk cilimit kumaha we ucing. Ceuk Nyi Arum bari ngalengkah ngabarengan nu leumpang ngeteuyeub kawas keuyeub gigireunana. Sajroning leumpang teh lolobana mah ngabaretem ukur dina masing-masing hatena bae nu galecok anu hese digambarkeun ku kecap direka-reka ku carita. Anjog kaburuan pabrik nu lalajo geus hempak cari ngogo film geus mimiti diputer
Tapi anu ngarora mah boh awewe boh lalaki pating suliwer we hilir mudik. Maksudna turun timah teh lain dek lalajo teuing, tapi rek neangan layan, rek neangan nutara katempo sapopoena sugan we aya nu nyanggut. Nu daragang geus ngayed paragbag damar cempor patroma zaman haritanya balawargi. Aya bandrek, bajigur, kurupuk gelung, lolobana mah nu dagang sangrai suuk. Komo tukang kupat tahu mah tara kaliwat, celina teh kawas antene we lamun aya raramean teh. Sanajan sakumaha jauhna oge pasti bae bakal nepi kana celina. Breh Arman keur cingogo gigireun tukang dagang beuleum ketan. Panuna mencerong kana layar bari sungutna mah cacamuilan ngadahar beuleum ketan anu dicocolkeun kana sambal oncom bangun anu nikmatna kerana. Ketayep Gumilar jeung Nyi Arum ka tukang ngeunana teu anta parah deui. Gerewek bae ceulina dijiwir ku Nyi Arum. Aduh, yeung aduh. Arman ngagero reuwaseun jeung nyeri deui. Ari red ka tukang sing horeng teh Nyi Arum geus campego we jeung Gumilar. Alah, ari euceum ni sok ngareureuwas. Ceuk Arman bari nyekelan ceuli tas dijiwir. Pungan atuh da make ninggalkeun. Hehehe, sanes ninggalkeun atuh ceuk, miheulaan. Ieu hayang geura-geura ngopi beuleum ketan. Sok geura ceuk, meni pelem teh. Komo ieu disambal oncoman mah. Pedo eloy pokona mah. Sok kadinya jan. Da lain tanggapeun atuh ieu teh. Ceuk Arman bari ngaheho, well deui we ngahuapkeun beuleum ketan. Leuheung boga duit man. Gumilar seuri bari nyerangkeun kanu keur cacamuilan. Aya tuh bos. Arman nembalana teh bari ngosom, bari nunjuk ka Nyi Arum, maksudna mah meureunan aya bos ieu nu bakal mang mayarkeun. Gampang we nya. Nah ieu teh raja duit kitu. Nyi Arum nambalang bari kerewek ngajiwir ceuli deui nu hijina. Keuleun keneh meureun. Aduh. Hiji deui nya ketan mang. Da bonganna ceuli nu hiji deui dipurilitkeun ieu teh. Teu kireum-kireum celebek deui Arman teh ngahanca beuleum ketan. Tungtung nama deker bae Gumilar teh jeung Nyi Arum mari lu ngopi beuleum ketan. Ting taragog bari kitu we bari panon mah teu leso tina layar bioskop nu keur meujeuhna raramena. Nu keprok jeung nu surak maninga geder ditambah ku nu pating saruit mata katorekan. Sabot keur kitu, lar teh aya 3 mojang ngaliwat ngareret ka nu keur dalahar ketan, reg tiluanana ngarandeg bari ting cikiki. Koloyong nyambeurkeun ka nu dagang ketan, pesen 2 sewang bari panonna mah teu reureuh ngareretan ka nu keur pating cara muil. Pang-pang namah ka Gumilar cing darelekna teh nyameran ku rindat jeung kelet. Hawak pisan nya mi? Cek mojang nu saurang Nyi Enting ngaranna teh. Ngajak nyarita ka baturna nu ngaranna Nyi Imi. Red ka Nyi Arum meni ngaburileng ka tojo ku damar cempor. Giler kanu gigireun. Ngadadak roman beungeut naroba. Uman imen renya renyu nembongkeun lelewa hayang dipilucu meureunan. Nya mun kawingkeun hiji atunya da moal behak meureunan. Jawab Nyi Imi bari giler deui ka Gumilar sarua hayang ditaksir kudu ngopi hareupeun. Heuh teh ku tante Imi boga kahayangnya. Mani subuh heula geura. Temal nu saurang nyata Nyi Keis jabung tumalapung milu maturan ka baturna. Nya ulah eleh teuing ku tukang milih, hawak pisan nya Keis. Ngajingjing teh meuni sadua-dua, na moal pararebut kitu eta teh. Yenting nyarita deui. Na ana rai teh getih Nyi Arum naek kana beungeut, geus kahar ti atuda, ieu 3 mojang teh sinir sampir ka manehanana, bari ngadilak kanu tiluan. Jung maneh nanang tung morongos pinuh kawani.
Beh nama ari nu teu payu edana teh kana sungut. Ih, ceh, surup ku patutna. Nyi Arum medengkreng bari cumiduh. Kunaon si monyong teh jol-jol nafsu? Buah-buah weureuh si kikaretnya Imi? Nyi Enting nyikikik bari ngareret ke baturna, nembongkeun peta nu taya ka gimir. Ah, lain ku si kikaret teh si kitaeun meureun. Kurang ajar sia. Heat, kaprot bae Nyi Imi teh dicabok ku Nyi Arum. Bubuhan atuh pangdekeutna, jadi pangheulana ka bagian kue ngagegeplak. Alas ya, galabag, kembang bayi teh nyabok teh ha. Imi nafsu ngagugudu, teu anta parah deui. Kecerot bae manehna nyiduhan, oro kaya. Nyi Arum rikat ngejatkeun awakna kagigir. Atuh teu ampun deui, ciduh anu ngecerot teh jadi murah ka tukang dagang beuleum ketan. Nu dibura reuwas, teu pupuguh beungeutna jadi lamokot. Manehna ngagurubug ari peta keur diuk dina bangku leutik nu biasana manehna diuk nungguan daganganana. Atuh ari gurubug ari jengkang bae awakna teh ti jengkang moreat ka tukang bari leungeunna roroesan. Teu karasa suku nu sabelah nojer tanggunganana nu dieusi pameuleuman ketan. Atuh teu ngaengkekeun deui. Geblok bae-bae ka TJ areng hurung racleng maretelan ka Nyi Imi jeung dua baturna. Untung teu ngaduruk sukuna oge lantaran masih kene kahalangan ku kawat pameuleuman. Tapi reuasna mah teu burung. Ting karoceak bari pakupis nyingkahan areng hurung anu racleng napuk kana samping. Teu wudu atuh jadi ribut oge, tamah-tamah ku gorowokanana tukang ketan. Arman rikat narik leungeun Nyi Arum dibawa kanu poek anu saterusna mah ting kereles nyingkahan raramean. Sangeuk ari kudu terus riributan mah da geus tangtu upama ditagenan teh pasti bakal kapapanjangan. Malah Nyi Arumna sorangan geus mah ngarasa hariwang. Manehna cukup ngarti kumaha pangadatanana bapana Nyi Enting teh nyaeta si Gobang, kapercayaan tuan kawasa anu geus teu bireuk deui, kacida beungal jeung gangasna. Atuh bapa-bapana Nyi Imi jeung Nyi Keis dikontrak eta mah lain jore-jore, duanana oge manor sadap. Ece mah teu bisa pisanahan kasabaran. Arman satengah ngawoleh ka Nyi Arum. Atuh da bongan we sungguh temeni lancang naker. Tembal Nyi Arum bari jongjo nuturkeun ka piadina. Gumilar mah anu leumpang tukangeunana teh teu kecet-kecet, ngejejempe maneh we. Rupana papasian antara Nyi Arum jeung Nyi Enting teh henteu ukur sametinya bae. Babakuna mah Nyi Enting anu terus ngunek-ngunek. Geuleuh kedua kutilu ka Nyi Arum teh asa kaelehkeun meunang bebende, oge ngarasa teu geunah lantaran sampingna barolong lantaran kapetelan areng anu hurung. Jabawirangna mah geus teu kudu dicaritakeun deui. Sakur jalma di panglalajoan teu sirikna kabeh pada ngadeug-deug. Sakali mangsa Nyi Arum balikna sorangan, kabeneran deui poeta teh indungna teu asup gawe. Waktu keur jongjon leumpang mapai jalan satapak ti pabrik teh neunggel jalan ngarah teu mapai jalan koral. Ane gajleng teh aya nu luncat ngahadang jajalaneun. Horeng Nyi Enting ngahaja nyegat, papakeanana saring set pageuh di samping jangkung. Puguh da geus diajam bakal padungdung. Teu nyorangan dua baturna Nyi Imi jeung Nyi Keis ngadago sisi rungkun nu paeunteng-eunteng jeung kebon karet. Nyi Arum ngagero bari rikat mundur, ngarti kana pibalayeun anu geus nyantong. Baragadal muka samping batikna anu dibeubeurkeun ku beubeur lalaki, reketek dibeungkeutkeun kana cangkengna. Temong calana sontog hideung, panjangna meh nutupan tuur. Ulah ngeunah-ngeunah sia teh Yuyung. Ayeuna sia rek ngejat ka mana ha? Nyi Enting ngancam dumeh basa ti heula mah Nyi Arum teh sasat ngereles nyingkahan nu amek. Nah naon dosa kuring? Nyi Arum taki-taki. Dosa? Geus pohonya? Ari nyabok si Imi jeung ngaruksak samping aing nepikeun ka barolongna ku seuneu teh eta teh lain dosa ha? Teu naon deui ari sieun mah.
asal nu saurang deui nu mawa itu keur kaminya Nyai Mi. Nyi Iting seuri bari ngareret ka baturna. Kurang ajar sia, moalnya sudiun deulun ka babengok parawan kolot jomblo mah. Nyi Arum moyo, heuda memang nya. Nyi Enting teh parawan geus gede teuing, tapi tacan payu kene. Da eta meureun ruruasanana kawas lalaki nurun ka bapa. Jangkung gede mata koream nyang hareupanana. Gampang sia nya capruk teh Napang rasa sia di dieu teh widadari sia Ceh, sakitu kimpe kawas keuyeub apu teh. Pelye gumelis ya. Cik heuceuk Nyi Enting bari sebrut bae narajang, peureupna buleud geus ngahiuk. Tapi Nyi Arum anu memang geus asak warah, teu ieu ngerasa bingung. Sakilat ngagilek ngarodon bari ngetig pigelang lawan ku leungeun katuhu. Sedeng leungeun kencana ngarojo kana iga burung. Tapi Nyi Enting ngagentak luncat tapi ari leungeunna mah teu dikepeskeun ka buru kabeunangan ka peupeuh. Pikeun nebus ka nyerina leungeun kencana ngahiuk rek meupeuh puhu ceuli. Tapi Nyi Arum teh eleh rikat. Dina gerakan simet ngacleng manehna nguliat ngejat ka tukang salamet teu kabentur puhu ceulina. Pinter geuning tukang sorti teh euy. Nyi Keis ngemprakan. Teu wudu atuh ceuli Nyi Enting asa disebit. Katampa ku manehna mah baturna teh mah panas. Atuh teu anta parah deui. Sea gajleng manehna luncat ngayakeun panarajang anu ngarodon. Leungeun ngaheat rek ngababuk hulu angen sedeng sukuna ngahiuk rek najong kana kekemplong. Nyi Arum rancing geus ngabagi panenjona, lain ngagileukeun sirahna, tapi manehna rikat newak sukuna Nyi Enting anu maksudna mah rek ditotogeun. Tapi teu sangka memang di dieu kahebatana Nyi Enting teh. Sakilat manehna ngarak-gerakeun awakna bari ngagorentel malik. Suku nu geus ditewak ku Nyi Arum teh dipake nahan sedeng suku nu sabelah deui ngajedak dina gerakan tejeh kuda beger anu teu salah deui ngahanca kana careham Nyi Arum. Anu daek teu daek Nyi Arum ngadayag dagnang karak bengkang panyekelna leso. Ulah gogoleran dirinya sia teh galadak. Nyi Imi Nyi Kikik mah panas musuhna, hatena ngarasa puas oge. Kanyerina basa dicabok teh asa lunas. Nyi Arum ngagentak hudang, carehamna anu nyeri asa nyengsol geus teu dirasa. Heat bae manehna ngirimkeun panonjok pancingan. Waktu Nyi Enting nakis, sakiceup manehna narik di leungeunna, hiuk ayeuna mah leungeun kencana rek ngarojo kana genggerong. Nyi Enting ngagilir bari nyentok leungeun musuhna, Nyi Arum nyolontod, memang ngahaja tanagana geus dibalitungkeun. Waktu leungeun Nyi Enting ngahiuk rek meupeuh punduk dengan sakilat, Nyi Arum ngajamret samping Nyi Enting, atuh burusut bae sampingna namru ngalumuruk dina sukuna. Nyi Enting reuwas, asa kawiwirangan meureunan lamun seug teu make anerok mah aduh mana teuing. Tapi Nyi Enting teu kagok, ngan gabrug bae ngarontok ka Nyi Arum, atuh der bae galungan heuh gelut awewe teh aninya. Jadi papuket, silih jengut, silih jemel, silih colok, iru. Silih diwir, silih teke. Teu beda we ti puyuh diadu, gegerelengan, silih cakar. Ngan orok kaya Nyi Enting nafsuna geus teu kawadahan. Barang rek nyakar kana beungeut Nyi Arum. Rikat Nyi Arum murah ku ciduhna, atuh rikat Nyi Enting ngajaul maksudna mah rek nyingkahan ciduh, tapi Nyi Arum sakilat ngarawu sukuna. Atuh teu ngangkekeun deui, sakaligus ditotogeun. Kontan Nyi Enting teu bisa walakaya nyuruntul ngagorobas kana rungkun saliara anu remet ku areuy-areuyan. Untungna datangna nangkarak teu matak raget teuing kana beungeut. Tapi kapaehan mah teu burung, manehna nyang saya dinu bala. Lantaran samemehna sukuna dirawu teh leungeun Nyi Arum geus leuwih ti heula notogana hulu angen Nyi Enting. Neuleuh andelanana geus teu daya teu upaya, Nyi Mimi jeung Nyi Keis lain ngabantuan, ngan dereg-deg bae duanana ngacir. Nyi Enting mah cul bae teu dipalire nu maksudna mah deuk bebeja ka pagobang bapana Nyi Enting. Nyi Arum teu loba omong deui, leos bae gura-giru muru ka imahna. Pamiarsa sadayana, si gobang teh ngaran sabenerna mah Dahlan urang Cijerah.
Tapi lantaran salilana sok nyoren gobang wae, da ieu mah ti dieuna dah. Tapi lain menang ngarang urang. Najis aing mah. Nah, jadi inget ka uap palawarginya. Namina Pak Haji Dahlan. Tapi lantaran salilana sok nyoren gobang wae teu umum jeung batur da ari anu sejen mah sosorenan teh ngan ukur bedog nu mata katelah we ngaranna teh jadi pagobang. Eukeur mah pangawakanana jangkung badag simar dada, adat pangadatan anak kasar harung gampang babari ngulit bawang, turug-turug jadi kepercayaan tuan kawasa pisan. Atuh teu wudu pagobang teh dipika serab, dipika gigis ku sararea. Sakontrak mira-mare mah geus pada nyaho kabeh. Anu antukna manehna beuki lengus, adiguna gede hulu. Kanu kitu kanu kieu teh teu boleh ngahampas asa ieu aing uyah kidul. Geus puguh pagawe rendahan atawa rahayat bolongkotan anu lemburna teu jauh ti kontrak. Kabeh eueuh nu dideuleu dalah pagawe nu rada meusan oge. Upamana manor-manor, juru tulis atawa manor besar, pikeun pagobang mah geus tara ieuh diambean. Upama perlu ngamek mah heuh nya ngamek we, tara ieuh dihiding deui lantaran boga angkeuhan teh jadi kaparcayaan jeung kakasihna tuan kawasa. Sok sanajan dijieun kepercayaan teh lain dina jalan bener tapi dina jalan anu rami jud. Upamana bae dina urusan neangan awewe pikeun ngalajur nafsuna atawa pikeun ngusir pangeusih lembur lantaran tanahna diperlukeun ku pihak kontrak. Najan nu boga tanah dug songkol mageuhkeun hakna, tapi tetep we kudu nyingkah. Nu nyekel pamarentahan satempat geus disaluuhan di Pentatulung, malah dina derna sakalieun di Pentatulung oge kalah kah dengdek topi ka pihak kawasa kontrak. Sieun nya da zaman walana harita teh. Ngaran-ngaran pamarentah jajahan atuh saukur dijadikeun alat panjajah. Di mana ieu make ngabela rahayat jalanta, tungtung nama rahayat nu jadi korban. Mun sakali tanahna dipika butuh ku pihak kontrak heg hese mikeun sajabana dititah nyingkah teh dampaleungeun pagobang geus tangtu nyayang dina pipina. Itu centeng dia nya palawargi. Atuh lamun dibeli nya hargana oge harga murah anu ditangtukeun ku pihak kontrak. Waktu kajadian Nyi Enting Galungan jeung Nyi Arum, pagobang teh harita keur aya di imahna. Barang jol nu bebeja yen anakna ditandasa ku Nyi Arum anakna Kiraksa, atuh teu kira-kira ambekeun pisan. Teu talangke deui bereung-beung pagobang nyusul anakna. Geus karuhan anakna eling deui mah sarta ngadoni ka bapana yen dibongohan cenah ku Nyi Arum, atuh bereung-beung deui bae heuh ngajorag ka imah Kiraksa. Kabeneran keur karumpul malah gumilar oge keur aya di dinya. Sadatang-datang teh jol-jol gantawang bae pagobang nyarekan lak-lak dasar, kecap-kecap anu kasar sarta pika nyerieun murudul narojosan ceulik Kiraksa sa imah-imah. Ting celetit kana ati asa digerihan, ting sereset kana hate teu beda we tinu dibeset. Kiraksa lain teu wani, ijiranana ngalawan pagobang mah atuh sarua we jeung ngalawan katuan kawasa. Sajabana bakal dikaluarkeun teh ongkoh pasti awakna bakal ruksak ditandasa, anu matak manehna leuwih hade cicing, dicarekan mah da moal bohak badan. Najan hate mah geus tangtu raheut gudawang anu moal boa hese di ubaranana. Nyi Arum lain heuh teu rek ngalawan ngan dihuit ku bapana atuh Arman nya kitu keneh dihulag ulah meta. Kumilar mah ngan saukur nyaksian we lantaran geus dibere nyaho jeung geus diipat-ipatan ku akina ulah gana-gana wani ngalawan ka pagobang lantaran temahna matak nyilakakeun ka sararea. Pauhi sorangan tangtu bakal ngaranapan mamalana. Ieu teh waktu gumilar bebeja ka akina yen Nyi Arum pasea jeung Nyi Enting basa peutingna lalajo teh. Keur kitu teh torojol manor Kemed jeung manor Iding heuh nya eta bapana Nyi Imi jeung Nyi Keis bareng daratangna teh ngadon ngontrog da di bejaan ku anak-anakna.
Atuh pagobang asa tamah tanaga, nafsuna beki nguwung-nguwung, amarah beki rongka, ngawak-wakna beki motah mudil kumis bari teu eureun-eureun tutunjuk. Raksa, lamun ku si laing moal diwara, rek diajarlah ku dewek tas anak si laing teh, ngarti? Pagobang bari curugna bentik-bentik we ngacir kana irungna Ki Raksa. Oh, sawiyos pun anak mah bagian abdi, hutang tos ku abdi diurukan. Ki Raksa tetep sabar. Lain di papatahan deuh, tapi kudu diajar, diwara. Coba laksanakeun ayeuna. Cabok 3 kali mata hareupeun dewe. Pagobang nulak cangkeng bari morongos, kumisna ulang-ulangan. Arman jeung Gumilar bari tungkul teh maranehana mah silih reret, jelas riuk beungeutna ngandung amarah anu pohara. Untuna kekerot, awakna ngakidir ampir-ampiran teu kuat ngadenge panghina pagobang anu dianggapna di luar wates wangen kamanusaan. Oh, atuh lepat nun upami ngawarahku kekerasan mah pagobang. Ki Raksa tetep leuleuy. Teu salah deuleu. Memang ngawarah anak si laing mah kudu digebug dah. Awak si laing sorangan ayeuna kudu daek gantina lamun bu ngawarah anak si laing. Si laing ku dewek ditampiling 3 kali. Pagobang nafsuna kalah beuki mangprung we, lir kuda kabur. Neuleu teu ngalawan teh asa beuki ieu aing. Bajingan, nah ngahina teh sia asa kacida-cida teuing. Arman teu kanyahoan luncat ka hareupeun pagobang. Amarahna bedah geus teu bisa ditahan deui. Oh, Arman. Ki Raksa ngagorowok, manehna mah setengah polah ngahalangan, tapi leuir teuing. Arman geus ngablesat manten ka hareupeun pagobang. Alah, cacing sia, ngalawan ka aing ha? Anak saha sia teh ha? Pagobang muncereng mireungeuh budak satepak pepeuleukeuk teh. Samemeh Arman nembalan, leungeun Manor Kemet geus ngahiuk rek ngababuk hulu. Arman ngagilek tapi teu kanyahoan leungeur Manor Iding teh geus nyempong datangna ti gigir. Arman sakilat ngarempodkeun awakna miceun paneunggel. Tapi sakicep geus nyuruntul deui peureup Manor Kemet rek meupeuh puhu ceuli. Dina mangsa Arman keur cinceung ngabagi panenjona nitenan gerak-gerikna Manor Kemet jeung Manor Iding anu saterusna nakisan panarajang nu matak bahaya. Teu kanyahoan deui hiji leungeun anu babalingbingan teh sarta pinuh ku bulu nyuruntul ti luhur rek ninggang hulu. Puguh we, Arman keur ripuh nyang hareupan panarajang nu duaan ngan sakolepatna keur manehna ngagilek. Tapi leuir teuing, sirahna memang salamet, tapi panggebug pagobang anu bobotna ratusan kati teh ngajedak ninggang tak-takna anu ngalantarankeun Arman ngaguak bari awakna ngarempeyek sarta terus ngarumpuyuk dina taneuh teu bisa ngalawan deui. Arman. Nya Arum ngoceak bari ngarangkul ka bapana nu saterusna ngaguguk ceuri. Sugande si oi. Oreng bolon moy ololeho. Hipu alamanan peuyeum sampe deuleu. Pagobang ngagagah. Kumayu wa sia, maka hayang ngalawan. Hosor bijirkeun deui jagona, Raksa. Ari ngarasa panasaran keneh mah euy. Manor Kemet ngalengkah ka hareup. Cedak bae sirah Arman anu teu walakaya teh ditajong satakerna. Borengkal blak bae nangkara. Panona peureum taya cimataan kawas nu geus eueuh nyawaan bakating nahan ka nyeri. Arman. Kan ieu teuing. Arman. Nyi Arum ngagugulung Arman bari dibaseuhan ku Cimata. Kang Jana. Nyi Arum ngalieu ka Gumilar anu maksudna mah nganaha-naha. Mireungeuh nu jadi sobat meunang panyiksa teh kalah cicing bae we. Eueuh pisan kabelaanana. Ari Gumilar ngan ukur bati ti kekerket we nahan hatena satekah polah ulah nepikeun ka budal amarahna. Da upama lamun seug teu inget kana papatah akina mah geus moal anta parah deui. Eta 3 jalma teh pasti kumanehna bakal dilabrak. Anu matak bakating kuparna nahan nafsu, awakna ngadeg-deg, cipanona merebei maseuhan pipina.
Moal aya nu wani maju deui sia teh raksa. Manor Iding medengkreng nang tang lawan. Wah, jelema keuyeub apu wunggul di dieu mah. Ayo Manor, cukup sakieu mah. Teh lamun keukeuh anakna diantep nyieun laku kurang ajar. Kakarek we bapana urang jagalkeun ku tiluan. Ceuk Pagobang bari init ngajakan baturna. Kiraksa maniti kekereket teu beda we ti Gumilar. Panghina boh ti Pagobang, boh ti Manor Kemed katut Manor Iding kapaksa ku manehna diteureuy buleud tina ngingetkeun kana kasalametan nu jadi anak jeung pamajikanana. Pang-pang namah mun teu nahan diri ulah-ulah saimah-imah bakal ngaranapan binasa. Red ka Arman nu jadi alona, berbei cipanuna budal geus teu bisa diampeuh deui tina bakal kuatir ka alona. Arman, deudeuh teuing anak ing. Kiraksa nyampeurkeun lalaunan ka alona nu keur diceungceurikan ku Nyi Arum. Arman, hampura Arman, hampura. Gumilar oge ngoloyong nyampeurkeun sobatna nu keur ngajoprak keneh. Nyingkah ka ditu jelema teu gablek cedok. Jelema leutik burih jijeri. Nyingkah ka ditu ulah deket-deket. Cuma Nyi Arum ngageuweungkeun Gumilar bari sentak sengor ti poporongos, sedeng Cipanon mah masih keneh merebei. Yuyung. Gumilar sorana haros-hos pinuh ku nada anu ngagambarkeun kahoncewangna hate. Nyingkah teu perlu jelema jejerih mah deket ka dieu. Geus montong pipiluhun kana urusan batur. Halik nyingkah wijana. Nyi Arum keukeuh ngusir sigana teh geus teu hayang deui neuleukeun rupa jeung bebeungetan Gumilar. Yung, anjeun teh salah harti. Jung Gumilar nangtung teu ngalobakeun deui carita, koloyong bae manehna ninggalkeun ti dinya. Nyeri perih ngeuneus ati ras ka diri sorangan nepikeun ka teu bisa bebela kanu jadi sobatna. Caritaan bebendena nu model kitu teu teuing dipake ka nyeri, heuh memang geus tamahna sorangan. Sadatangna ka imah akina, bulug bae membeutkeun maneh kana bangku tempat sarena, bari ngagukuk ceurik, teu beda we ti budak leutik. Nyeri perih ngeuneus kaduhung campur pagalo dina hatena. Pauhi teu barang tanyana naon, manehna geus maklum naon nu jadi sabab incuna kitu peta teh. Lantaran manehna sorangan tadi geus ngadenge waktu Pagobang amek-amekan ka Kiraksa, sarta manehna nyahoeun yen incuna keur aya di dinya. Sanggeus Gumilar ceurikna leler, kakara pauhinanya, tapi gegedena mah mamatahan sarta muji syukur kana petana Gumilar tadi geus hasil bisa ngawasa dirina sok sanajan kitu peta teh memang papalingpang jeung kahayang hatena. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui, cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teu neun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi